Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Ulijang patamang di mudah-mudahan sedena dina satu lafiat salamina dina panangtiungan Allah Subhanahu wa taala digampilkeun milik sinareng rizkina. Baraya seperti biasa dina acara luntang lantung atau lebih ngalantung kapilemuran ngambah kapadesaan dina waktu si Mamdi nu di kampung Lembur Panjang. Ku kituna hayu ikuti terus perjalanannya. Dan kata Baraya PC ya terus kalebetkeun ka lembur namina teh Kampung Lembur Panjang kalau tidak salah pameta lepatnya. Seseueurna sami sebagian besar atau keseseueuranna penduduk di dieu ngandalkeun tina pasawahan baraya sapalihna nya sok sanaos bumi alhamdulillah dipalih dia tuh terus permanen tapi pokok penghasilan pokok tina pasawahan ya sehingga kan disagedengan bumi teh sawah we masih tetap sanaos bumi tos perentul tuh seueurnya. Ya Masjid Langgar Nurul Hikmah
Jalan ieu teh gubrakna ka kampung tanapi ka DKM Babakan Al-Mutakin ya. Beli aya nu di kota ieu bernostalgia. Lemur panjang, lemur Babakan. Iya nak terus memasuki kampung Babakan Al-Mutakin itu di Palihana apa tinggal masjidnya kubahna. Tadi jalan. Ya, Masjid DKM Al-Mutakin Babakan. Menuju tahap pembangunan. Alhamdulillah terus ketinggal ngajengleng barayanya. Mungkin berkat kebersatuan gotong royong tina segala bidangna akhirna kita bentuk bangunan seperti sekian. Alhamdulillah kalebatkeun pembangunan anu megah kanggo di padesan mata tapi di Pelemuran. Orang teraskan meraya ka dia. Baraya ye pilekan anak ye nempelokan malitek pisan. Sekirang-kirang nama nya kada hati-hati ya palihan di mah. Kuda gitu. Tadi itu kahoyong nama tuh lepas. Malitek pisan.
jalan anu tembus ka DKM Al Jihad baraya. Nah, ieu ka dieu. Oh, ka dieu. Mare UPC ya terus badai keluar di Kampung Babakan menuju ke perbatasan Kampung Al Jihad, Sukalaksana Al Jihad. Liwirna angin anu sepoi-sepoi cek bahasa barudak mah tuh. Oh, nabakan daun parenya dauseun ngana ka kupingna kana cepil nah heliwir. Jadi ninggal pemandangan hejona pare baraya anu tos ngawetan arisian tuh sekedap dege bener hejo. Yuk lajeng baraya palihan dia. Oh. Dia anu palih dia ya aja yang lepat anu bade ka Jihad anu ka palih dia.
Baraya PC tuh. Alhamdulillah di sini masih ada masjid yang modelnya ya biasa disebutkan ada beh itu gitu ya. Menarana ditumpah-tumpah. Masjid Langar. Dugi ke kampung Sukalaksana Al Jihad. Nah, baraya dicekapkan dugi ka dieu wae perjalanan atau napi luntang lantung. Mudah-mudahan sanes waktu tiasa ditepangkeun deui. Lain hapunten tina saya meuni kalebetan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.